Ya naon sih teh? Aing bingung dul, nyelebeh teh tapi itu tayang-tayang dul. Ya, poin berenya ho. BST, engke tayangna di bulan September. Ya, berenya ho. Kepada penggemar BSD, ulah kagok, ulah panik. BST bakal tayang deui di bulan September dengan tampilan nu anyar tentuna gitu teh. Oke, itu dul. Pantes aing. Pokoknya kapar mitra ulah pohonya teh mun geus nimbul channel Budak Sunda Tangerang, tong poho di subscribe, dipencet tombolnya lah pokoknya di subscribe, di like, di komen ya. Jeung ulah poho ditonton sampai beak. Oke? Oke. Ayo geus nuhun kakabehan. Selamat ulang tahun. Ih, selamat ulang tahun sih? Lagu tani naonnya? Nah, enggak lah selamat ulang tahun besar bae lah. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Dul! 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 Naon sih tuh bonsai ngagegero bae? Teu nyombor naing kerusaha ieu. Dul! Dul! Si naon sih pembean bae ampun aing mah. Dul! Naon? Saya ngebon kene bae dul. Tundek naon dia atuh kuarin dan gawe hararese lah. Si naon ka dia tuh? Saya masih kena ngebon bae dul tuh. Atuh lah. Geus juk-juk ka ditu tuh lah. Panas. Hebat bikin. Geus juk tah lah. Sia. Woi luhur amat dul ieu. Jipan. Ribet gede. Tekeun. Saya jasa nu diuke, cak aya jadi jelema luhur sia. Wih, sia luhur pendek. Oh, salah. Sia naon atuh ka dieu? Tuh, itu dulu aing karasal bae di imah dul aing hayang nyaran sia dul teh nya mah sia masih kene ngebon. Atuh kuari gawe ge hararese nya. Terus sih dul, aing ge ngebon dul. Yuh, saya ngebon di mana teh? Aing ge ngebon di ditu dul. Non tadi gigiri mah aing. Wih. Gigiri masih iya. Dekan bingung-bingung atuh dul. Ieu dul. Aing ngebon di warung Batak. Ye, eta mah kasbon, jamin. Boon. Dul, ternak sia loba dul. Atuh lah. Cakolot baheula mah ya, mun ternak hayang jadian bae, eta leungeunna tiis. Pos aing ye, leungeun aing tiis. Jadi ka ternaknya jadian. Oh, gitu dul. Dul, aing kedealan atuh dul. Ta budak. Ongkong ngajak ngobrol, aing ditinggalkeun budak meureun. Dul. Naon ka diri bae sih? Dul, aing minjem leungeunna dul. Minjem leungeun sia. Naon dengan aing jang haon? Ya ilah. Minjem leungeun nih. Gede aing ngeureun paculan. Ieu budak ngari ribet bae sih, enang sih. Ini naon gede aing ngeureun. Asupun mah leungeun sia. Terus maksudnya naon? Asupun, entar leungeun sia asupun ieu ka dieu. Atuh ieu ngerti asupun aya naon sih? Ih, ieu hayu lu. Nah. Pahit. Terus pancena leungeun tiis eta malah pahit. ya eta mah cakolot baheula tiis kejadian mun ternak lainna leungeun aing diaseupeun kate. Cak sia teh tiis. Aduh, jamet budak ya.